Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wali annal hijaba jeung karana sanya hahalang eta kama saperti perkara yakunu nu kabuktian itu hijab eta bisiddatil bu'di ku banget jauh. Hijab teh bisa banget deket, bisa banget jauh. Yakunu kabuktian itu hijab eta bisiddatil qurbi ku sabab banget deket. Fa innal yadda mangka nyana leungeun eta idza qoroba di mana-mana deket itu yad minal basori tina panon wal tasakot jeung rapet itu yad bihi kan itu basor lam yaroha maka teu ningali itu basor kana itu yad bikhilafima beda deui jeung perkara idza kanat di mana kana kabuktian itu yad eta ba'idatan jauh anu tina itu basor beda deui mun dianggangkeun menjadi bisa ningali wa kadzalika eta nya kitu deui saperti nu parantos ditutur Ar-Rabbu ari pangeran lam yatarohu teu ningali anjeun ka itu Rabb li ihatotihi karena ngaliputanana itu Rabb bina ka urang sadayana ihatotan tammatan kalawan ngaliputan nu sampurna wa qurbihi jeung deketna Allah minnati urang sadayana kurban maknawian kalawan deket nu bangsa maknawi wala yudriku jeung teu manggihan dalika kana itu kurban maknawian atawa kana ihatotan tammatan kadinya saha illa arbabul basoiri angin jalma-jalma nu bareunta panempo hatena alladzina tegasna jalma-jalma tajalla anu pertela salhaku Allah Ta'ala ala basoirihim kana pirang-pirang paningali hatena itu arbabul basoir fa'azala maka ngaleungitkeun Allah anhum ti itu arbabul basoir al-hijaba kana hahalang hatta ra'auhu sehingga naringali itu arbabul basoir ka Allah ko iman kana tingkahna anu jumeneng bil asyai kalawan pirang-pirang perkara wa muhiton jeung nu ngaliputan biha kana itu asya wa inna ma khafiya pastina samar Allah anil absori tina pirang-pirang penempo di dunia penempo panon absor di dunia palam tudriku mangka teu ningali itu absorhu ka Allah li udmi nurihi karena agungna nurna Allah saking agungna Allah teu bisa katingali ku panon di dunia eta saking agungna wadzalika tahari itu anu parantos ditutur teu bisa ningali kana kaagunganna Allah saking agungna Allah teu bisa ningali ka Allah eta kasamsi saperti keun panpoe panon poe ge saking caangna urang teu bisa ningali kana sajatina panon poe fa inna nuroha mangka sanyana nurna itu samsun eta aqwa leuwih kuat min syairil anwaril mahsusati tibatan pirang-pirang sakakarina pirang-pirang nur anu bisa dipanggikeun ku panca indra wa quwatun nuriha jeung ari kakuatan cahayana itu samsun wa ari itu kuwatu samsi teh
eta alladzi anu hajaba ngahalangan itu kuwah atawa itu ladi kadinya al absoro kana pirang-pirang panempo adu ipatanu lemah an idroki kunhiha tina mangihkeun sajatina itu samsun teu bisa ningali sabener-benerna datiahna panon poe saking caangna panon urang lemah daripada cahayana eta panon poe jadi teu bisa ningali silo mun kurang masyarakat pakod soro maka jadi naon duhuruha dohirna itu samsun eta alladzi anu aujabahu ngawajibkeun itu duhur teh aya kahareupailna aujabahu anu ngawajibkeun ka itu ladi naon wujudul nuriha ayana cahayana itu samsun eta hijaban jadi halang lahakan itu samsun walaisa jeung lain naon al hijabu halang minhatin itu samsun alal hakikoti dina sanyatana padahal walaisa jeung eueuh naon al hijabu halang minhatin itu samsun alal hakikoti dina sanyatana padahal mau halang kana panon poe teh ngan saking caangna panon teu bisa ningali kuas lalai tara bijil kecuali geus remeng-remeng tereh magrib lain ku balas poek beurang teh siloeun depan non lalai malamur lamun caang lamun ayeuna beurang teh teu bisa bijil cari cing we lalai kayak geus tereh magrib kara bijil lain beurang eueuh justru balas caangna beurang lalai teu nempo paina dzahiro mangka sanyana anu dzahir lidatihi pikeun dat Allah eta la yahtajibu henteu bisa ngahalangan itu anu dzahir gitu anu dzahir teh teu bisa ngahalangan min datihi tina dat Allah ya makhluk teh teu bisa ngahalangan dat Allah ngan teu nempo teh sebenarnya lain kahalangan ku makhluk panempo hate anu lemah Allah banget dohir gitu. Wa inna mayatra'u pastina anyar datang non al hijabu halang. Alaihi ka Allah min goerihi tilian Allah. Wa huwa itu goer huna dina itu tempat eta di pul basori lemahna panempo an mukawamati faidonin nuri tina ngabandingan loberna eta nur. Jadi lemah dan penempo orang teu bisa ningali ka Allah teh. Saking dohirna Allah. 162. Layakun ulah kabuktian. Naon tola buka mentana anjeun, nyuprina anjeun. Tasabuban eta jadi sabab ilal itoi kana pamere minhu ti Allah. Kade anjeun ulah boga patekadan Allah mere sabab menta. Ulah dan menta geloban teu dibere. Allah mah ngawujudkeun jeung ngeuweuhkeun makhluk sakahoyong Allah. Lain sabab anjeun menta mere teh. Sabab Allah yangeun mere. Kade ulah boga sangka bisa ngadorong laku ka Allah. Irodah teh artina kersa. Kersa teh sakahoyongna. Nu matak eueuh nu ngajurung laku ka Allah. Hebatna teknik makhluk. Kayeungna nu menta, keukeuhna nu ngadua. Itu jeung satuluyna eta kabeh teu ngajurung laku ka Allah. Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakahoyong Allah. Ela taksud tegesna ulah ngamaksud anjeun bitolabika ku menta anjeun aya tawajjuhika tegesna madepna anjeun lahu ka Allah biduai kalawan doa wal amali sholihati jeung kalawan amal soleh husulan nawali kana hasilna pamere minuti Allah hade aing sabab getol usaha unggal menta dibere ku sabab getol ibadah aing jadi dibere we sakul menta ka Allah ulah nu ngajurung laku ieu ka Allah mah
sakohoyongna Allah. Eueuh nu ngajurung laku ka Allah. Mata hate jalma nu makrifat mah ku Allah diraksa. Tina naon nyarane ka makhluk. Diraksa tina berharap ka makhluk. Itu diraksa tina butuh ka makhluk. Hate arifin mah diraksa ku Allah. Tina naon deui? Tina ngajadikeun sabab ka makhluk. Sabab bangan hiji Allah. Kenan anjeun hirup. Naon sababna hirup? Sabab Allah. Mun Allah hirup mah moal. Kunaon anjeun cager? Nu jadi sabab mah Allah. Lain pada ngadara obat mah. Eta mah sababun dohirun. Haram ditekadkeunana sababun dohirun. Lamun anjeun nekadkeun sababun dohirun, sabab nu aya di dunia ngajurung laku ka Allah, musyrik hukumna. Di mana musyrik rusak iman. Nah, kitu kade. Wa ta'takid jeung ulah nekadkeun anjeun. Annahu kana sanyana itu tolab eta sababun mu'athirun sabab nu napakan fi dzalika dina itu husulun nawal. Geus ulah ditekadkeun mun arek migawe sabab meunang. Meunang migawe sabab, syariat malah makul dipegawe, tapi haram ditekadkeunana sababun dohirun napakan karena ngahasilkeun pamaksudan. Aya kilu maka saeutik naon pahmu ka paham anjeun anu ti Allah. Jalma anu boga tekad bahwa doa, ibadah atawa minta eta ngajurung laku ka Allah. Eta jalma nu teu boga pahmi anillah. Nu paham ti Allah, anu boga paham ti Allah mah kitu. Payakilu tadi teh saeutik teh teu boga maksudna mah. Ari bahasa batur mah saeutik teh eueuh. Ari urang mah boga ngan saeutik. Eueuh eta mah teu bogaan pahmi anillah. Pala tafham maka teu paham anjeun. Asyira kana rahasia wal hikmata jeung kana hikmah fi amrillahi taala dina urusanna Allah atawa dina marentahna Allah ibadahu ka abdina Allah. Bitolabi kana menta. Apa rahasia Allah titah menta ud'uni astajib lakum. Mana emang ngalogatanna teh paya Allah nitah menta ka aing. Lain titah menta. Sabenerna mah nitah ngaku sifat kaabdian. Matak menta ge ngaku teu bisa urang. Ya Allah pasihan rezeki abdi. Eta ngaku yen abdi teu bisa ngarizkian sorangan. Lain titah menta, kan mah eta menta ge asa ngaku sifat kaabdian. Ieu mah titah pepenta we. Nya Allah titah pepenta. Lain sebenarnya mah bahasa ud'uni nitah ngadua teh. Nitah ibadah ku ngadua. Dina ibadah ngadua ngaku sifat kaabdian. Lamun ngadua ngajurung laku ka Allah mah lain sifat kaabdian. Ngadua mah ngadua ngan teu ngaku sifat kaabdian. Eta jalma nu teu boga pahmi anillah. Kadenya kita ngadua teh menta. Mangkani aya hadis saltu toh. Jadi titah menta lain. Aya nu teu menta ge katungkul ku dikir alus. Nabi Ibrahim ge teu sing menta. Minta Ibrahim itu ka Allah. Cukup minta Allah, minta uing ka Allah mah aing yakin Allah nyahueun keur kieu. Enggak segitu. Teu kudu minta aing ka Allah. Allah ge paham kana kabutuhan abdina. Aing teu minta ceuli di ceulian ka dunia. Kudu minta heula ka karena di ceulian. Bapa maneh ge teu pernah minta budak di ceulian sa. Tapi bijil di ceulian da ceuk Allah bisi butuh satikeunya. Arek ngaji kumaha mun eueuh ceuli, teu bisa ngadenge. Bisa henteu?
Mah bisa. Allah ngadamal panon, Allah ngadamal ceuli. Supaya naon? Supaya menang ilmu. Ari eueuh ceuli teu ngadenger kumaha? Gandeng ajengan teu bisaeun bahasa praktek nu kuleungeun. Ari teu kadenge ngomong ge bebereg ge teu kadenge da moal ka harti nu teu kadenge. Wa huwa ari tu kaol eta mah perkara dzakarahu nulis nutur kana itu kaol itu dikolihi kalawan dawuhan musannif. Nah, naon diucapkeun wal yakun talabuka li idharil ubudiyah. Jadi ceuk musannif wal yakun kudu kabuktian anjeun. Wal yakun kudu kabuktian naon talabuka nyuprina anjeun eta li idharil ubudiyati itu nembongkeun sifat kaabdian. Jadi minta ka Allah teh li idharil ubudiyah. Manta kalamun ngadua henteu li idharil ubudiyah eta ngadua suul adab disebutna. Geus ngadua mah ibadah we Gusti ku ngadua sakitu we. Menta ibadah we Gusti ku menta. Da Gusti mah moal kajurung laku ku abdi sing dipenta ge teu hayang mere mah moal mere ieu. Teu menta ge Allah mere mah ka mana sih nyumput ngaratong papanggih jeung nu dibikeun ku Allah. Sok menta gering mana tara? Gusti geringkeun we abdi teh sok tara. Tara tapi gering mana geuning eta. Teu menta ge mane Allah mere da nyieun nepi ka mane gering. Aing mah mung gering rek cicing teh di luhur masjid gering. Rek ka mana nyumput mana sih? Ngarah tong panggih jeung gering nu dijieun ku Allah. Rek hayang rek mung Allah nyieun tepi ka urang. Rek hayang rek mung urang menta itu lamun Allah nyieun nepi mun Allah teu nyieun moal nepi kan nu di sing neangan oge. Entak lah kulantaran butuh aing neangan. Tah neangan teh ulah ditekadkeun bakal ngasilkeun nu diteangan. Kumaha Allah wae nyieunna. Ari urang ku sabab neangan aing tentu hasil. Musyrik kana gawe urang eta teh. Jalma nu teu nyaho Allah, teu makrifat teh eta. Mani atoh siapa boga usaha. Ari hek teh rugi pan ceurik. Teu sing ngasilkeun. Bela mah sawah warisan dijual ku sia. Da aing hayang beunghar. Tapi Allah teu nyieun teu kapanggih. Sawah eueuh beunghar henteu tuh. Kunaon Allah teh hayangan mere. Kadi jadi sing ingat lamun menta teh kumaha li idharil ubudiyah. Ael li idhari kaunika tegasna karana ngadohirkeun ayana anjeun eta abdan dalilan abid anu hina doipan anu lemah. Jadi menta ka Allah teh hakikatna mah Gusti abdi teh lemah. Gusti nyuhunkeun rezeki da abdi mah teu bisa ngarizkian sorangan. Tak kitu hakikatna mah. Ari urang mah menta tapi aing ge boga ngan kurang keneh. Salah tuh. Teu bogana naon. Lagina teu aya kasugihan lah kapikeun anjeun. An sayyidika jauh ti Gusti anjeun. Rek sugih kumaha mane lamun jauh ti Allah matak ngadua teh taqarrub ka Allah. Da rumasa urang teu bisa ngatur diri sorangan, teu bisa nyiptakeun diri sorangan, itu abdi teh aya kasugihan jauh ti Gusti. Cak Gusti tong diusir abdi teh sujud di lawang Gusti, da teu kadusa saha abdi teh ual ti Gusti hungkul. Teu boga kayakinan kasalian ti Gusti mah. Tah kitu batur. Munajatna teh. Wa qiyaman jeung ngalakonan bihukukir rububiyati kana hak kana pirang-pirang hak rububiyah Allah. Doa mali dari rububiyah atawa qiyaman bihukukir rububiyah. Nyomponan ya kuring ngadua teh keur migawe hak Gusti. Keur nyomponan hak Gusti. Tah eta bener
ngadua. Jadi Gusti teh hakna dipentaan ku abdi. Jadi abdi wajib menta ke Gusti. Da menta teh hak Gusti. Abdi nyumponan hak Gusti we mah ngadua teh. Ari urang mah pernah butuh nu dipenta. Menta ari geus dibere eureun mentana. Cak lamun keur halodo kakara Allahumma inna nastaghfiruka bi annaka kunta ghaffaro. Raeng diunggal masjid jam 3. Beureuyeuk teh hujan rehe kabeh. Da geus dibere. Lindillah lil ubudiyah eta mah suul adab ngaduana kitu. Fa inna rububiyata mangkasanya sifat kapangeranan eta tak tadi merdihi rububiyah atadalula kana rasa hina wal khudu'a jeung kana DP. Ya lamun orang ngadua maksudna nyumponan hak rububiyah Allah di urang teh ngaku hina abdi teh Gusti itu tawado da ngarasa kewajiban minta ka Allah teh sabab hak Allah dipentaan gitu minal marbubi tina nu di pangeranan itu tina nu dijadikan pangeran minal marbub kudu rasa hina di hadapan Allah matak menta ge menyoy menta nulak cangke cing minta duit berulak cangkeng urang lamun menta sampoyo luhur sebab luhur dipenta daripada urang tah ngaku hina di hadapan Allah titah ngadua teh lain titah pepenta sakur hayang menta siapa pas titah salat mah hees kalaka tidak tahu diri itu mah cek bapak teh tuh pangamikan ledang hoream juga ku bapak sorangan pasang udud minta duit goblok itu anak teh baru masa dititah ku Allah sia kudu anu ngalawan ka aing cek Allah adi pepenta getol sia mah tidak tahu diri itu mah kudu nama era minta ka Allah teh untuk Imam Ibnu Hajar mah era kan titah menta Ibnu Hajar mana teh eta imah reyot padahal ulama jumhur ahli mukasapa minta bodo-bodo minta dunia mana mah Ibnu Hajar minta surga ge ku aing dibere ayeuna oge alim cen kunaon isin tuh sabab jalma kenal Allah ori nu teu kenal Allah mah pepenta yakni najam musannif anallaha kana sana Allah taala eta lam ya'mur teu marentah Allah ibadahu ka abdina Allah bitolabi kana menta minhu ti Allah illa liyudhiro gitu atau illa liyadharo angin karena supaya dohir naon ibtikoruhu butuh ibtikoruhum butuhna itu syubat ilahi ka Allah jadi li idharil pako ngadu amal li idharil ubudiyah li idharil pako kiaman bihukukir rububiyah ta eta ngadua nu husnul adab ka Allah. Mentek kitu ngadua teh suul adab eta. Ngadua suul adab mah ijabah ge mal mauna istidraj ihanah paling can geus ijabah teh beuki jauh ti Allah. Batur mah beuki deukeut. Yang beuki jauh. Wa tadalluluhum jeung rasa hina itu si ubad bayana yadaihi di hadrat Allah titah menta teh ngarasa hina di hadapan Allah la li ay yatasabbabu lain karena gawe sabab itu si ubad bihi kan itu ku itu tolab ila husulima kana hasilna perkara tolabuhu nu menta itu si ubad karena itu mah wane lima jeung hasilna perkara rogobu nu mikaresep ubad bi karena itu mah nah titah menta teh lain supaya hasil nu dipikahayang lain supaya jadi sabab kana hasilna nu diteangan lain gitu tapi supaya ngaku fakir supaya ngaku sifat keabdian Allah.
Hada ari ieu kaul anu bieu. Wa ditu da. Ta ari ieu perkara anu bieu teh eta fahmul arifina, pahaman jalma nu makrifat kabeh anillahi ti Gusti Allah. Tah kitu paham arifin dina menta. In uduni astajib lakum teh titah perintah lain. Lain menta nu sabenerna mah nu dipentingkeun mah naon atuh ngaku sifat kaabdian. Aman sing saha jalma. Hadza anu ieu ari anu ieu eta haluhu tingkahna itu man. Eta layan qotiu mangka henteu pegat naon sualuhu mentana itu si iman. Wala rogbatuhu naon sualuhu mentana itu si iman wala rogbatuhu jeung teu pegat resepna. Wala kela. En kitu. Layan qotiu henteu pegat naon sualuhu mentana itu si iman. Nah. Jadi tina ku aya menta tuluy diijabah teh ari paham kuas arifin mah moal eureun mentana. Geus dibere ge menta deui, geus dibere menta deui. Geuning mana geus dibere menta wae, da ibadah ku menta tuh dah. Nah kitu. Lain maksudna nyumponan kahayang tapi ibadah ku menta nu dipikayang tak gitu. Maka dina waktu menta lain ningali kana ijabah tapi ningalina kamujib gitu. Wala rogbatuhu itu jeung lain resepna itu siman kanu dipenta gitu. Lain resepna siman ka mana kanu dipenta. Jadi menta teh lain karena mikir resep kanu dipenta tuluy menta lain. Wa in a'tahu sanajan mere Allah ka itu siman kulla matlabin kana sakur-sakur panyupri itu lain resepna si man kana eta nu dipenta. Wa ana luhu itu wa in a'tahu kullamat labin wa ana lahu jeung ngahasilkeun itu Allah ka itu siman kulla sualin kana sakur-sakur amentana wa ma'aribin jeung kana sakur-sakur pangabutuhna itu. Wala yufariku jeung teu ngabedakeun itu siman bainal atoi antarana dibere wal man'i jeung teu dibere. Teu beda ieu. Ijabah jeung teu ijabahna teh akur terus rek ijabah rek teu geda ibadah maksud. Payakunu mangka kabuktian itu siman eta abdallahi abdi Allah fil ahwali dina pirang-pirang tingkah kuliah tegasna sakabehna itu ahwal. Kama annahu saperti sanyana Allah eta rabbu pangeran itu siman bil ahwali dina sakur-sakur tingkah kuliah tegasna sakabehna itu ahwal. Itu wa qabihun jeung ari anu goreng al abda kasih abdi eta ayu syarifa yen mengkolkeun itu si abdi wajhahu kana dirina itu si abdi an babi maulahu ti pangeran ti lawang pangeranana itu si abdi. Madep kana perkara yudhilluhu anu ngabandingan Allah kan itu min syahwatihi anu ngamenangkeun gitu yuniluhu lain yudhilluhu lain madep kana perkara yuniluhu nu ngahasilkeun Allah kana itu min syahwatihi tina syahwatna itu
Wahawahu jeung hawa nafsuna itu cuman itu geus tah. Jadi dina nalika ngadua teh nu alus mah tilu, hiji lidhar ubudiyah, dua kiaman bihukum rububiyah, katilu lidhar pakoh. 163. Kaya payakunu kumaka buktianana naon tola buka mentana anjeun nyuprina anjeun ka Allah teh Allahiku anu panderi ilmu judu tegasna anu maujud fi madina perkara la yazaluna teureun-eureun itu mah eta sababan jadi sabab fi itoihi dina merena Allah ito ihi tegasna dina merena Allah asabiki anu teu heula kaya payakunu talabukal lahi sababan fi itoihi asabiki ari kurang mah minta teh jadi sabab kana merena Allah. Padahal lain heula mana Allah nangtukeun rek mereka anjeun jeung Allah ngadua jeung maneh ngadua cisok. Allah di kodom mubrom geus rek mereka anjeun geus aya catetanna mere. Ari ngadua anjeun geus can. Can eueuh manehna ge can bijil. Ka dunya can bijil di kodom mubrom geus aya maneh dibere mun menta. Luy menta geus ka dunya. Sabab mere Allah teh sabab aing menta menyanu paneuri jadi sabab. Ari sabab mati heula. Bapa aing aya sabab aya aing teu arti. Aya maneh mah sabab aya bapa. Mun eueuh bapa aya maneh mah. Moal bapa aing teh aya sabab aing salah dibalik. Menyanu paneuri jadi sabab nu teu heula sabab mah. Kunaon aing menang pamere ti Allah? Sababna ta'aluk sifat iroda karena mere Allah kakuring matak ahkamul ajaliyah nutila heula ahkamul ajaliyah heula pimalaya jalu ciso heula dunya heula kodom mubrom nya heula kodom mubrom di kodom mubrom urang dibere ku Allah mun menta tuh lain peda menta da ti dituna geus dibere maneh yo mah usaha aing teh sabab beunghar cisok usaha mun Allah teu nyatet di kodom mubrom beunghar aya mah cek ente sabab beunghar salah nya sebab paneuri nu ti heula lain sabab mah hiji ahkamul ajaliyah kodom mubrom ta'alluqna sifat iradat eta sabab mangan hiji pikeun makhluk mah ieu mah nu di dunya sababun dohirun sabab nu aya di dunya mah eta maot bapak aing ketuburuk motor. Tah eta nu buruk motor teh sabab nu aya di dunya. Ari di kodom mubrom geus aya catatan maot jam 10 poe Rebo. Ari heula nyatet Allah di kodom mubrom heula ketuburuk motor cisok. Heula teh heula catatan Allah di kodom mubrom. Ketuburuk nama encan aya, di Allah mah geus aya kauningan ku Allah. Cuk urang pae bapa aing sabab ketuburuk motor eta mah haram ditekadkeunana sia. Kunaon sababna nu matak maot jam 10 perbo sabab ku Allah ditaksis di kodom mubrom maot jam 10 perbo jadi sabab Allah lain sabab ketuburuk motor. Panari jalma anu teu nyaho Allah mah ieu nu jadi sabab teh. Beunghar teh menang aing sabab getol usaha. Heula mana jeung Allah nangtukeun beunghar cisok di kodom mubrom jeung usaha urang. Urang can bijil catatan mah geus aya di kodom mubrom beunghar maneh poe Senin ke tahun 2025. Encan usahana ge maneh ge Pan. Bijil ge tina beuteung indung encan bapa sia ge can kawin-kawin aja. Make nyebut sabab menya aya sabab paneuri ti heula sabab mah sebab paneuri tuh cek Arifin begitu ya. Eta kelakuan mahjubin teh kaarti ku Arifin ka bae. Yang sabab nu paneuri. Asabiki teh mana? Ail maujudi tegasna anu aya fil ajali di ajali tuh. Naon anu aya di ajali teh? Tasis Allah anu aya di ajali kodom mubarrom. Atau kodom mubrom bahasa kodo usabik ya kodom mubrom teh bisa dingaranan kodo usabik
bisa dingaranan ahkamul azaliyah, bisa dingaranan ta'alluqna sifat iradah. Bahasana teh loba ari bahasa ahli ma'rifat. Qada usabik mun aya nyebutkeun qada usabik teh qada mubrom. Nu teu dita'alluqkeun kana sabab jeung syarat. Allah makhlukna ge di qada mubrom mah. Maot jam 10, geus kitu. Teu dita'alluqkeun mun di Lauhil Mahfuz bener. Maot jam 10 sabab katuburuk motor. Aya di qada di Lauhil Mahfuz. Di qada mubrom mah eueuh sabab. Allah nu jadi sabab na hukul. Maka lamun ningali ka qada mubrom eueuh sabab salian Allah. Ngan lamun nempo ka alam dunia ka dia sababna katuburuk motor. Aya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Mata ka di Lauhil Mahfuz mah alam hadis eta mah. Sampai di Lauhil Mahfuz qadim, ti Lauhil Mahfuz ka dia mah anyar. Aya zaman tak gitu. Mata disebutna itu qada mu'allaq. Ari Lauhil Mahfuz mah qada mu'allaq. Ari taksis Allah diajali mah qada mubrom ngaranna. Nah, gitu. Qada mu'allaq mah sok disebut Lauhul Qadar. Qadar pamasti Allah. Lauhul Qadar teh qada mu'allaq. Wah, gitu. Dari pahilinya teh nyaho maneh mah qada jeung qadar ge pabeulit. Qada aya 2, qada usabik, qada mubrom. Catatan Allah tasis Allah diajali, ayat tasis Allah di Lauhil Mahfuz. Eta mah qada mu'allaq disebutna. Qada mu'allaq teh bisa disebut Lauhul Qadar. Sok disebut naon? Lauhil Mahfuz. Ari qada usabik mah gitu. Sok dingaranana qada mubrom. Atawa inayah azaliyah disebutkan. Ahkamul azaliyah. Kudu wawuh bahasa ge dina hakikat. Fa innal i'ta mangkasanya mere waritu i'ta. Eta ta'alluqul iradati ta'alluqna sifat iradat bil ajali diajali itu. Ahkamul azaliyah hukuman Allah diajali. Hukuman Allah di qadim. Di tanjiz qadim eta. Mata kayak tanjiz hadis dunia. Tanjiz hadis ke. Nah, Kak. Eta teh tahsis Allah, ngan tahsisna di dunia di dia. Jadi nulis ka dieu mah tanjiz hadis. Lamun Lauhil Mahfuz qabdah disebutna. Qabdah awal Lauhil Mahfuz. Qabdah sani dunia, qabdah salis alam kubur, qabdah robe ahli surga di surga, ahli neraka di neraka. Geus tamat riwayat makhluk mah kadinya. Moal aya naon deui? Ahli surga nikmatan di surga, ahli neraka lamun geus tamat riwayatna geus arasup ka surga anu di neraka digodog. Geus kitu sainengna wah tungtungna. Mata hakikat hirup mah di mana? Di akhirat. Di dunia mah bohong. Ngimpi di dunia masa kedeung. Jadi mun beunghar di dunia tong atos teh ngimpi itu. Lamun di akhirat beunghar bener. Lamun senang atau bagja di dunia eta mah ngimpi. Tapi lamun tas maot bagja teh eta mah bagja bener. Sangcara di dunia, sangcara ngimpi eta. Ngimpi teh boga duit aing ceurik kitu kumaha. Ari hudang teh pan boga duit. Leungit. Ngimpi di dunia mah, di akhirat mah bener. Lamun sangsara tas maot, tak eta sangsara bener, mereka itu terus sangsara. Malah tungtungna sangsara teh. Di dunia mah ya tungtungna. Sakumaha sangsara oge, mentak ngimpi bohong ya mah. Ari jalma pinter, bungaku ngimpi mah. Kunaon sia surasuri juga nu bunga aing jadi presiden sakedeung iraha ngimpi. Jalma belego gitu. Bungaku ngimpi. Ari lilir jadi RT gente, ngimpi jadi presiden atau jalma belegu bungaku mimpi. Tak kayak jalma nu mabok bungaku ngimpi. Ari keur mabok mah teu inget boga hutang. Pas lilir mah engke bingung deui mabok deui can payah mah terus.
ulah resep ngimpi. Ta'alluqan tanjizian kalawan ta'alluq bangsa, tanjizian qadiman kalawan ta'alluq tanjiz qadim. Ayat ta'alluq tanjiz qadim, ayat ta'alluq suluhi qadim, ayat ta'alluq kana qabdoh awal, ayat ta'alluq kana qabdoh sani salis robe, ta'alluq tanjiz hadis awal kahiji kadua katilu. Berapa kaopat. Itu. Liar mana macam ngajinya. Gua maidul ilmil kalam, ngaji tauhid kabeh jero can apa? Nah gitu. Layakunu teu kabuktian at-talabu talab nyupri menta eta sababan sabab. Pihi dina itu lain sabab mere Allah. Lita akhirihi karena panderina itu tolak. Anu tina itu. Heura keneh Allah mere nyatat di kodo mubrom daripada menta maneh. Can menta maneh mah di dunia can. Bijil ge encan Allah mah geus naksis mere ka maneh. Tuh jadi heula keneh Allah naksis ka anjeun beungar daripada anjeun menta beungar. Maka anu jadi sabab mah lain anjeun menta beungar. Allah nangtukeun beungar. Eta ketentuan di tanjiz qadim teh ngaranna qada mubrom. Qada hukuman Allah nu teu ditaklukeun kana syarat jeung sabab. Sababu ari sabab eta labuda teu meunang henteu. Minta qadumihi tina ti heula na itu sabab. Sabab mah teu meunang henteu kudu ti heula. Alal musabbabi itu mandarikeun musabab. Heula keneh sabab daripada musabab. Sabab asarafal Allah, musabab asarafal Allah, ta'alluqna sabab jeung musabab ge asarafal Allah. Jadi dina anjeun beunghar teh aya 3 indiroj afal Allah di dinya. Na sabab, na nyambung na sabab jeung musababna ge asarafal Allah. Insyaallah maneh mah ngarti kana bahasa eta nu bieu. Dengan ji tauhidna kakara ieu na. Walidha ko ina kitu kala ngadawuh musannif jalla agung non hukmul ajali hukuman ajali. Hukuman Allah di ajali teh agung. Da ka dieu mah kumaha hukum ajali ti ditu. Mata urang mah teu kudu hayang teu kudu embung diajar hate narimakeun nu dihukuman ku Allah wes kitu. Mun beda-beda dina hirup eta sunnatullah. Ngadamel makhluk beda-beda. Itu beda-beda. Aya nu dijieun jawab di jalma alus, anu dijieun jalma goreng. Aya awewe, aya lalaki. Beda-beda. Jadi mun kamari untung aya rugi teh, ulah bingung. Tah ieu sunnatullah. Ari dilebas sunnatullah menyingkapina urang, alus jeung gorengna teh. Nu alus disikapi alus-alus, nu goreng disikapi alus-alus. Itu untung anjeun syukur nyikapi nikmat teh ku syukur alus goreng baliat ya goreng rugi ayeuna mah tapi disikapi ku sabar alus hakikatna nu penting mah ulah ningali dohirul maujudatna Allah nya nu alus nya nu goreng nu penting keur urang hakikatna kabeh alus ulah mikiran aing ngomong pangijung rugi rek meuli apal jin wae lah aing rek dituna di imah ngarah tong rugi-rugi dagang. Nah, apal jina ge asarafal Allah, eueuh teh dina ayeuna aya ku Allah diayakeun. Teu ngarti aing ngodat nu teu boga sifat make boga apa. Ari nu ngaji tauhid mah apal eta. Aya nu dat salian Allah, eueuh. Kunaon kadikeun salian Allah lain dat karana teu boga sifat. Sing ngarti urang cacarakan tauhid teh gitu. Karana teu boga sifat. Nu boga sifat mah ngan dat Allah unggul. Disebut dat ge pada Allah teh boga sifat. Da can nyaho urang dat Allah teh. Ngan sifat cek cacarakan dina makrifat tara ngancikna sifat. Sifat mah ngancik dina dat. Maka ditekankeun Allah teh dat. Itu salian Allah lain dat teu boga sifat. Gitu. Geuning aya sifatna eta jalma bisa macul, sifatna eta jalma hirup. Eta mah lain sifat nu di makhluk mah aradul hadisah. Sifat nu dijieun ku Allah nu tadina eueuh. Sifat mah qadim, nya aya sifat teu qadim.
Nu di Allah mah bisa teh kodim teh sifat bener. Di urang mah bisa teh. Tadina teu bisa ngaladang diajar jadi bisa. Teu kodim maka lain sifat. A'radul hadisah. Perkara nu dijieun ku Allah anyar-anyaran eta. Tuh. Ari apa? Teu ngarti makhluk boga pagawean. Naon sababna? Teu boga sifat. Nu teu boga sifat teu ngarti akal lamun boga pagawean. Dan boga gawe mah dat nu boga sifat. Salian dat nu boga sifat mustahil boga pagawean. Mata kalau memang bejakeun tali Roma bisa ngabeungharkeun maneh aing teu percaya. Sabab tiap tali Roma lain Allah. Bogaeun sifat teu? Teu. Aing teu percaya bisa ngabeungharkeun. Beunghar pakir mah kumaha tahsis Allah di kodom mubrom. Tah eta ngaji makrifat, ngaji tauhid. Moal galideur keyakinanana lain mah ari cuk ajungan ku Allah tapi aing minta wae teu mere Allah meuli wae tali Roma kitu aing hayang beunghar tah. Rungkad akidahna eta. Komo teu ngaji tauhid manu ngaji gergog-gergogan asa rek meuli. Sabab can daokiah tauhidna karena sirah encan nepi kana hate. Tak loba tukang maca kitab ge hatena musyrik. Jawab naon teu ngaji bab akidah. Tak ngaji sing bener bab akidah. Ayat tegasna perkara hakaman nu ngahukuman Allah bikan itu mapil ajali di ajali agung hukum ajali moal bisa dirobah moal aya nu bisa ngarobah teu ta'aluh kana syarat jeung sabab gitu jalla teh maha suci hukum Allah diajali eueuh nu ngadorong ka Allah eueuh nu mantuan ka Allah wa ta'ala qot jeung cumantel naon iradatuhu pakarepan Allah bihikan itu mah ta'aluk sifat iradat hukmul ajali teh kodo mubrom hukmul ajali itu ta'alukna iradah bihikan itu mah wa ta'ala qot jeung cumantel naon iradatuhu iradahna Allah bihikan itu mah wa waritu mah eta al itau mere jadi mere teh geus aya di ajali di ditu. Ayun dofa kana yang disaranekeun itu hukmul azali ilali kana pirang-pirang elat agung hukmul ajali itu tina disaranekeun kana elat eueuh elat itu namun di Allah aya elat mah tu kajurung laku Allah nasis urang mere eueuh elat saeutik saka hoyong Allah. Ya gitu. Ayun sabat geusna dinisbatkeun. Itu hukmul azali li illatin kana elat. Wa waritu elat eta atolabu menta. Ayakuna tegasna kabuktian itu tolab eta sababan sabab muathiron anu napakan pihi dina itu itu. Inkila lamun diucapkeun naon? Qad yakunu nyata kabuktian nandalikal itu pamere eta mu'allakon anu digumantungkeun alat tolabi kana nyupri. Moal digantungkeun kana menta. Ari ngaran elat teh mana? Mere karena digantungkeun kana menta. Kumaha menta mun menta mere, mun teu menta moal mere. Moal lain atuh. Kan kitu. Eta mah teu dita'allukeun disaranekeun kana elat gitu. Payakunu mangka kabuktian itu tolab eta sababan sabab dina itu moal kejadian kitu. Itu ujiba maka dijawab bi anna sababa karena senna sabab ujiba maka dijawab itu kaul teh bi anna sababa karena senna sabab bil haqiqati dina hakikatna war itu sabab eta ta'alluqu iradatillahi ta'alluqna iradah Allah bil ajali diajali ka annaka kana senna anjeun eta tad'u ngadua anjeun ka Allah fi madina perkara la yazalu nu teu eureun-eureun itu mah la nafsat talabi lain dattiahna talab al mutaakhiri anu paneuri. Gitu kan. Allah mere mah sakoyong Allah teu dita'allukeun, teu disaranekeun kana ilal. Eueuh nu jadi sabab salianti iradah Allah. Inayatuhu fika wallahu a'lam.